Cek Kiai aya balsem untuk mengoleskan hati. Balsem naon Kiai? Balsemna berbentuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, cantiknya luar biasa, tidak ada tanding. Sifatan cantik menurut para hiangan: hiji, bulu matana bentik; dua, ihalisna jeler paeh; tilu, pipina ngadaun seureut; opat, gadona endog sapotong; lima, bitisna ngabuah jantung; genep, cangkengna ngabiola; tujuh, bujurna eplok cendol. Pan ainu di imah urang mah masya Allah, endog lain endog sapotong ya, endog hijian. Kaju iya ya, bitis lain buah jantung buah nangka. Geus lah pokoknya mau dicaritakeun lah. Ieu mah keur carita tetep nu dia urang ge geulis mah geulis bae. Geulis mah geulis bae ngan ieu mah carita internasional. Karena geulis bergaul naka tengah, embung make pakaian anu jore, embung bergaul jeung anu hina, teman ge sarua bae deui kudu anu salepel. Ya Allah ya Rabb, bajuna ge jutaan bahkan puluhan juta. Urang dieu mah kan lamun aya awewe make bajuna 5 juta, masya Allah, atuh satahun tuh menang dahar baju teh. Urusanana mahal. Cukup urang mah nu sederhana bae. Deka mana tuh bergaulna sakurang mah level urang mah tuh kampung-kampung bae teu kudu nu bagus-bagus. Teu kudu. Nah ieu mah awewe masya Allah gelis bergaul lah sampai ka overload. Teu salat, teu puasa, teu zakat, teu haji. Ngaranna ge bergaul atuh jeung jelema elit. Moal daekeun atuh bangsa ibadah-ibadah. Jelema lamun masih keneh salat bergaul, ya eta mencan ngelit. Kokos pejabat masih keneh salat, mencan hebat. Nu hebat pejabat ulah salat. Eta hebat. Sakalian ka neraka. Nah, iya wewe teh masya Allah bergaul pohara. Karena umurna kakara ke 20 tahun, akhirnya disuntinglah oleh seorang lelaki. Tentuna lelakina lain potongan model MC kieu. MC potongan kampung. Lain potongan model ieu, ieu ngan boga kumis doang. Lain potongan model Ki Nurjaya, udang-udang doang lain. Haji Pendi make jas-jas ge ya. Enggak. Tawa geus jasna ulah disangka jas mahal. Kiloan. Ya Allah. Aju loba kantongan duitna. Jadinya nama make jas teh lain ngawadahan duit, dula deuleu nu mana nu pantes di kantongan. Nah, ieu awewe kawin jeung seorang sudager muncak urang dieu mah. Hartawan. Beuh pohara. Masya Allah, beuki apung-apungan hirup. Model di urang jelema anu masuk nominasi Abu Rijal Bakri. Duitna lamun diasupkeun kana anu sok dihitung-hitungan itu dangkel kalkulator teu mahi kalkulator. Serian duit
eta Abu Rijal. Coba aja Pendi. Unggal diajak kukula, aduh pohon tuh mau duit. Asal diajak, aduh pohon tuh mau duit. Atuh sih tilok mau duit. Lain pohon. Asal diajak pohon tuh mau duit, masya Allah. Nggak sulah ngomong kos gitu. Itu boga baik. Nah, iya kan di Indonesia Abu Rijal, Bermarwan, dan lain-lain sebagai baheula masih Lim Siliong, Pak Harto, Ibu Tin, eta raja-raja dunia. Yusuf Kalla, woi, pohara, guys, kudu dicaritakeun eta kelas-kelas di Indonesia, masya Allah. Di Banten konglomerat loba. Anu usahana di Amerika, anu usahana di Eropa, anu usahana di Australia. Banten deh ulah dikira orang Banten teh berhasil jago korupsi untuk berhasil kan. Nah iya wae geus apung-apungan hirup teh glamor. Satu ketika manehanana rek keluar lewat jendela, ulah ngayalkeun jendela imah urang nya nama lawangna jendelana aya paranti keluar ngaranna ge di Timur Tengah. Keluar, begitu keluar ti soredat nyangkut leungeunna kebenaran make cincinna lain cincin model urang kos kieu bangsa platina, wah hebat, nyangkut lantaran berat awakna. Ieu nyangkut potong leungjeng leungeun-leungeunna raga kahandap cacadlah beungeutna, cacadlah leungeunna, cacadlah suku, pingsan, dibawalah ke rumah sakit. Setelah diimpus minggu 2 minggu siuman, alhamdulillah pulih kembali. Sebulan 2 bulan balik ke imah, masya Allah sehat, cuman cacat hiji leungeun teu normal sebelah, 2 sukuna pinslang, nomor ketilu wajahna cacat. Ketika manehana ngaca ceri, asal ngaca ceri, hilang kecantikan, hilang kemelohan, hilang kestabilan badan, tinggal ceri baik nyengcerikan gelis ka mana gelis. Haji Pendike kan lamun ngaca cerik kan bisa beungeut aing tah lain cerik. Kaget jana ge, kaget sebab jana kan tenar, tapi lamun ngaca kieu ya ikut lain orang Indonesia cekina asa-asa orang takroni ya. Cerik jana ge sarua ngannya nama pembawaan asli nati kudratna jore nges bisa gitu teu kudu dicengcerikan maji. Teu kudu dicengcerikan aing makan gelis tadi dah cantik gelis molak, masya Allah. Kulari asal ngaca ceri lempang teu stabil, ya Allah ya Rabb. Akhirnya ke dokter mah sakadar memberikan salep jang nyalepan luka-luka nu aya di wajah, luka nu aya di leungeun, luka nu aya di suku. Paling-paling lamun lieur balsem sakitu. Beberapa kali ke dokter seperti itulah. Satu ketika manehanana datanglah ke kiai untuk menjelaskan keprihatinan. Kiai ya bita teureun cerik, yang cerikan naon tuh cak kiai? Ieu bae yang cerikan wajah jadi berubah nu tadina gelis jadi henteu, nu tadina ieu suku stabil jadi henteu. Bahkan dengan kondisi seperti ini suami anu kaya raja, kaya raya, ganteng meninggalkan beliau dengan begitu saja. Salaki ge cenah ieu ninggalkeun kaula padahal geus boga anak hiji atau 2. Seperti itulah keadaan wanita.
eta ku kiai teh henteu dijawab ku manggis bae cek nyana teh atuh ari cerik bae mah enggeus olesan balsem. Oh cek awewe teh kumaha ngolesanana ja balsem mah paranti hulu sirah paranti ieu balik seminggu 2 minggu datang deui ka dinya kiai abdi mah ieu teh prihatin kunaon prihatin lantaran baheula geulis kula henteu kuari haju hayang kembali deui geulis iya mun bisa mah moal bisa ieu awak cekeuna nu tadina stabil jadi henteu hayang stabil deui enggeus cek kiai olesan bae ku balsem cek kumaha ngolesanana ku balsem cek kiai aya balsem untuk mengoleskan hati. Balsem naon kiai? Balsemna berbentuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah balsem hati. Oh, lamun eta dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tambahan qul la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba ge hartina inna lillahi urang teh milik Allah wa inna ilaihi raji'un urang teh bakal babalik ka Allah asalna nu Allah balikna ka Allah boga geulis ti Allah digorengkeun dijorekeun ku Allah urang teh tadina susah kuari disugihkeun nu Allah tadina susah kuari disusahkeun nu Allah ke maji pendi baheula mah bos dagang naga luar biasa terus dagang alhamdulillah karena teh jujur dagangna susah tuh kos kotok ndogan ngaku sorangan nah kuari kan ku seperti iya jadi bos nu Allah kuari susah nu Allah geus bacakeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un etalah balsem hati tambahan dengan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim nuhun cek eta awewe teh bali ka imah langsung diwirid setiap ba'da salat innalillahi inna sekali atau 3 kali la haulana ulah loba-loba mengaji sapoe-sapoe macana 100.000 di bare wiridan bekos gitu 100.000 teu kuat 1.000 tuh asana ujungna moal maca ieu budak ieu ujungna potonganna moal maca ieu 100 ya karti kan emang beungeutna ge kos kitu beungeut tilok wiridan mantak aya bahasa mantarokal wirda bahwa kirdun jelema nu tok wiridan monyet hampir mirip tuh nah ini satu kieu bae lah unggal manteu salat 10 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hiji atau 3 kadituna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 diwiridlah ku awewe karena wanita keur prihatin peuting ge terus bae diwirid sebulan 2 bulan 3 bulan berubah masya Allah jadi leles ayeuna kuari teu hayang kembali cantik deui teu hayang kuari hayang normal deui teu hayang kuari kembali jeung salaki nu eta sebab berubah kuari sadar dengan qada kudrat Allah masya Allah ieu kan paling sulit ibadah teh anu paling sulit mah menerima qada jeung qadar urang kaayaanana seperti kieu dedeg pangadeg urang narima urang da ya Allah ya Rabb alhamdulillah dikodokeun jeung dikodarkeun ku Gusti seperti ieu nemah alhamdulillah ketika urang usaha tapi kebenaran urang teu maju-maju geus aya qada jeung qadarna meureun urang usaha mah usaha tapi teu maju-maju tetep alhamdulillah ya Rabbil narima kana qada jeung qadar
Ketika orang tani kemudian tanina maju, alhamdulillah bagus. Ketika tanina teu kaala geus aya ti qada jeung qadarna, ieu nu hese ge. Ketika orang boga pamajikan nya jore nya galak, narima qada jeung qadar, alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya kan hese. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu